mangkena bakal nyambung. Moal teh mukmin jeung mukmin silih paeh. Jadi lamun silih paehan ye berarti imanna kudu diperiksa bener teu eta iman. Maka cek Allah Subhanahu wa taala wa ma kana lil mu'minin ayaktula mu'minan. Tidak akan ada yang namanya mukmin membunuh terhadap mukmin. Ila khotoan kecuali tidak sengaja. Tengah haja. Maka di dia timula waman qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh orang mukmin khotoan tengah haja, ya gitu, bi an qasada ramya ghairahu kasaidin aw syajaratin pasobahu. Maksudna paladur sadayana arek malang lian eta jelema, malang nama arek maledog hayam, arek maledog naon misalkeun kunaon ngabeletak kana si eta pae ngaja teh tadi teh maksudna mah nembak naon japati nembak bajing kunaon mental aya jelema keur ngising ka pelerna ngambay nungtuna mental kana ka pelerna pan meureunan teurak pae mucubras sugan teh naon koreng jelema pae. Hah? La ilaha tayyib paladun seren. Ya? Allahu akbar. Itu. Khotaan tah atawa kieu. Ya. Au darabau bima layak tulu goliban. Atawa jelema neunggel kalawan perkara anu sakira-kira tidak mematikan dari teh. Mangmip ngahudangkeun sare. Nya make sapu digebuk atau make panyiu lalaunan deui udang tung nya kunaon Pak pae maot pan tengahan aja kumaha nu kitu hah encan bae mah sudah tadi encan encan maot aja digebuk make panyiu jadi mah maot. Ieu nasibna kumaha ieu Mang Miftah calanga poe tah. Tah ieu diteruskeun ayatna Pak. Paladur sadayana. Wa man qatala mu'minan sajama anu manehanana ngabunuh kajama mukmin khotoan teu ngahaja kasalahan maka eta paladur sadayana di dieu patahriru raqabatin mukminatin cukup ieuna ngamerdekakeun abid. Abidna geus eueuh. Oh iya, wadiyatun musallamatun. Wajib bayar diat. Apa diatnya? Keukeuh Mang Miftah, wajib bayar diat. Berapa diatnya? 100 onta. Ayo Syekh Miftah. Ayeuna harga onta bah, oh Habil, harga onta teh kiwari di mana di Arab kurang lebih hiji onta teh 40 jutaan. Lamun 10 berarti 400 juta. Lamun 100 berarti kurang lebih 4 miliar lah. Si Firman kudu dibayar ke Mang Miftah 4 miliar. Paehan deui. Ya, gitu. Maka di dieu paladun sayana nya wa bayanat as-sunnatu annaha mi'atu minal ibil 100 onta cik Imam Syafi'i ieu mazhab Syafi'i isruna bintu mahon dibagi 20 onta bintu mahon paladur sadayana turuy onta bintu labun ibnu labun onta hikoh onta jaja jeung nu sejen-sejena tadi nasawina dijelaskeun naon onta bintu mahon di dinya da urang mah ontana ge eueuh. Atawa lamun ahli emas mah paladur sadayana di dieu aya nya ai kumas kubaraha eta paladur sadayana kitu. Mana tadi kumas lo kacalangap bah tunu lain nya mana teh tadi emas
Jadi lamun ahli emas mah paladur sadayana eta dibayar ku emas nya. Ijar bauna khalqah. Mana sih tadi? Tuh, wa amma ala ahli zahab fa'al dinarin 1000 dinar. 1000 sadinar teh bah, sadinar ya 4 gram 800 mili. Sadinarna 4 gram 800 mili. Lamun ayeuna 100 dinar berarti 4 on, 8 kurang lebih 4 kilo 8 on. Tah Mang Miftah, eta si Firman berarti mahal. Enak sagramna bah, sagramna yang emas 890.000. Hah liur dewe emang tobing lah. Jadi punten harga jelema ieu mahal Pak. Tengah aja wae dibere cek Allah kemana gitu. Tengah aja sakitu teh. Ya mah gangster, masya Allah, tawuran ya Allah di mana-mana, la ilaha illallah. Kemarin di Cibatok budak kelas 3 SE kelas 3 SMP tawuran ditubles bae apa? Bayar nyawa geus hargaan. Nya SMP ieu tawuran jeung SMP ieu. Sebenarnya mah udah pendidikan terbagus mah santri. Pesantren di mana ya santri tawuran paling parebut bantal. Di Jakarta geus riweuh bahkan kalau yang seli serang neangan naon eta nyawa hargaan bener teh mau nya teh ieu paladur sadean mahal jelema naon harga jelema kunaon sih ku Allah dikieukeun paladur sadeana nya sampai tengah aja oke paladur sadayana ieu sampai terjadi diatna kos kitu supaya jangan terjadi ayana pembunuh lamun bahasa Habib Rizik nama naon menjadikan efek jerak ulah terjadi pembunuhan karos deh ta eta ayeuna kumaha lamun ayeuna ngabunuhna ka jelema anu memang manehanana ngamusuhan ka urang, nyerang ka urang, paladur sadayana disebutna bela diri. Nya, bela diri. Naon sih bahasana ieu? Nya bela diri mah man. Pan mode ilmu Cimande mah nya ai nyerang mah ulah, lamun diserang minimal ngabales. Teh ilmu Ciman. Mana lamun budak santri belajar Cimande ulah sok nyerang. Eta berarti lain ilmu Cimande lamun dijerang karak nangis tek cokot nya cokot trek kali betak letak gitu ngabalas eta mah Cimande nya lamun ayeuna boga ilmu Cimande tapi nyerang eta can asak Cimande na eta atah kene eta belum eta nya atuh heuh kitu teu meunang ngaba teu meunang nyerang urang ngaranna ngabal ngabalas nangkis karak ngabalas nya aya aki-aki di mana dihina eta aki-aki di ditu di mana di stasiun Bogor di sepelekeun teh ya orang anak alik Cimande eta aya pemuda preman dipencet ieu ge menika ngising-ngising modal-modal eta ku aki-aki ku bawah nya disepelekeun orang anu jago Cimande na eta serem kan ulah macam-macam ka bawa gagahan sebenarnya kan atuh bah teu gagah ngomong gagah ge atuh action sugan Mang Tobing jadi sieunun jadi bah ai bapak mah almarhum Kiukon ya kunaon sok ngajar ka Cipanas jadi di Cipanas teh memang jago Cimande bapak teh ka diana asa balages pidato aya nu naon nu nodong leumpang harita atuh tiluan digubrageun we tiluan eta cek mawe cek magi nya guna naon bedog teh kuat dicekel eta jadi beunang ku bapak eta pan serem eta jadi bedog jadi tibalik dicopot ku nu arek dikadek mah heuh lamun urang kan arek dikadek jadi dikadek wae
Ya. Jadi tekuna naon budak santri belajar cimane mah hopoe kudu bahkan. Ya. Hitungan ilmu-ilmu kitu mah ulas ya, ilmu naon ngaranna ilmu pamacan pamoen. Ulah gitu haram. Nyambat-nyambat mah ulas ya. Kabelat gitu. Ya, itu dituna sih ilmu nyambat mah memang Asmaul Husna. Assalamualaikum ya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani abdi gunkun ilmu. Ulah eta haram. Hah? Aya ilmu cuman emang hok wae. Da ti baheula ge baheula ajari santri barogan ieu. Ya, makanya disadeng gayakeun karena tapak suci. Ya, eta mah silat, da silat mah keterampilan. Gitu. Wae kudu aya nu kudu boga maman dina. Nah sebabna atuh kayak gini mana-mana orang diserang. Ya. Kira mbala dibalikeun mah bedog. Jadi tadina urang arek dikadek cekaina tak kitu cekal mah. Ya, cekal karena pulitkeun, cekal deui bedog ku urang. Ngomong mah gampang. Daya kumaha mun aya jelema aya arek nyerang ka urang ya kitu disebutna naon sih bela diri lah bela diri sadangan ai hukuman Indonesia mah ai kanu membela diri mah ieu hukuman di Indonesia hukuman tapi dina Islam mah aya keneh Pak dina Islam mah ya jadi kieu pain kana min kaumin maka lamun aya ti kaum aduin anu ngamusuhan ka urang lakum kamarane kabeh tapi manehanana wa huwa mu'minun manehanana im jelema im tapi ngamusuhan nyerang ka urang arek maehan kemudian urang bela diri dak tengah aja urang bela diri dipepae kumaha ieu nya ai Indonesia mah eueuh lamun geus ngadu hukum itu orang tapi lamun urang eleh sih ngadu hukum dia bisa terkena ya disebut bela diri ngabela diri wong ta dina Islam mah dosa patahriru raqabati mukminah eta cukup ngamerdekakeun abid anu iman ala qatili kafaratun ya eta kifarat lamun ayeuna aya abid lah lamun eueuh mah tuh geus bebas. Pan abdi eueuh kan? Tah, lamun eueuh mangke tah ditungtungan ku ayat pamalam yajid pasyamu sahraini mutata baini. Ayeuna lamun bela diri mah geus engke ku puasa urang. Ieu tah perluna urang bela. Heupan ayeuna lamun aya nu ngarampok ka urang boga bela diri mah dibelaan urang kan ngarampok urang nyerang ka urang. Dibela menang ada itu karena pan bela diri maka cek Quran patahriru raqabatin au non failam yajid pasyamu syahraini mutata bi'ain maka di Indonesia ya sebenarnya lamun memang bela diri itu enggak ada hukuman ya tapi polisi mah dijin-jin wae congi saya tahu buku batur bela diri dirampok kegawe jadi pembunuhan kadang-kadang minimal sok jadi 3 tahun eta Pak bela diri ge Mang Tobing goblok pan hukum dia disebut kumaha gua tapi lamun nembus maka polisi 200 juta tuh aman deui jadi eta polisi teh mencari kesempatan dalam kesempitan ya gitu ukuran lagi gitu tayina kumaha paladur sadayana lamun nu dipaehan jelema kafir ku urang maehan jelema kafir dua adanya tadi maehan tengah aja ayeuna nu maehanna jelema nu dipayana kurang jelema kafir wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun lamun aya paladur saya di kaum antarana marane kabeh jeung antara kaum perjanjian tegasna kafir jimi tayeu maehan kafir jimi ki paladur sadayana padiyatun musalamatun ilahriha kekeh maehan Cina bengkung mangoman ieu urang wajib mayar diat
Cina kan asupna kafir jimi kan, kafir yang ditanggung jawab oleh negara paladur sadayana ya, paladur sadayana. Nah ieu paladur sadayana wayasul sudiatin eta seperti nu di dia paladur sadayana. Jadi lamun urang mayan jama kafir jimi itu adalah seperti nu dia kurang lebih 33 onta. Wa in kana yahudian aw nasranian, lamun ayeuna Yahudi jeung Nasrani, wa in kana paladur sadayana in kana yahudian aw nasranian, lamun in kana goyah sanajan eta jelema teh Yahudi atau Nasrani keke wajib bayar di dia. Maka Islam teh kitu rahmatan lil alamin teh kitu Pak. Jadi sanajan nu Cina ge urang main padog-padog bae tapi nu Cina ieu padog we keke ulah hebat teh. Islam dah rahmatan lil alamin. Ya Allah, paladur sadayana aya orang Yahudi orang Nasrani ka umat Islam ini kos naon boa. Lamun aya umat Islam gawe di orang Yahudi Nasrani benar tak? Jadi sebenarnya Islam ya Allah luar biasa tuh Pak. Nya, enak ya. Namun di lembur urang aya orang Kristen saurang, kadang-kadang aman-aman wae. Tadi BTN gak aya Kristen. Jadi naonkeun kan? Aman-aman wae kan? Tapi punten lamun bapak ayeuna cicing di tempat anu di dinya mayoritas Kristen, kadang-kadang disiksa wae. Islam nya Allah gitu. Jadi mayan jama kafir mah paladur sana kafirna kafir jimi itu ayeuna ngan seukur naon seperti lo dia. Kumaha lamun ayeuna majusi? Oh, lamun majusi mah wasul sa'asyara paladur sana 1/3 1/10 kurang lebih 1/10 lah. 1/, jadi ngan seukur 10 onta anu majusi. Ya. Jeung didinya watariru muraqabatin mukminah pamalam yajid kasing saja ma ayeuna nu teu boga ye teu boga jang mayarna paladur sadayana eueuh are kamerdekakeun abid maka solusina paladur sadayana pasya musyahraini mutatabi'ain puasa 2 bulan berturut-turut. Eta lamun mayan Yahudi Nasrani Majusi jeung nu di luhur bela diri. Namun teu boga memang urang puasa 2 bulan berturut-turut. Enteng kan? Buru-buru cenah. Atuh daripada bayar dia 30 onta mah puasa 2 bulan lah cetek. Bener teh? Pasana Ramadan sambungkeun we tambahan sawah jadi 2 bulan. Bener teh Mama? Ya? Allahu akbar. Taubatan minallah di samping puasa nyata tobat ka Allah Subhanahu wa taala dari tengah hajanya gitu. Modal bela diri orang tengah haja rek mayahan. Nya itu nyalametkeun diri. Maka tobat ka Allah Subhanahu wa taala jalain ngahaja wa kana Allahu aliman hakima. Allah anu maha uningan tur anu maha bijaksana. Itu tentang masalah hukuman secara tidak sengaja. Kumaha engke paladur saya lamun ngahaja berencana gede tuh eta dosa kaeta. Wa may yaqtul mu'minan wallahu a'lam bissawab. Redangnya mamanya. Naon bah? Tapi orang mah kan malingnya sok yang maehan wae nya, greget teh ya mama. Nya? Kumaha maling motor mah nya? Sebel maling sanyo mah tapi. Atuh arek mandi sanyona cai kaning boga junub, kaning subuh geus subuh ribu pan eta. Ieu rasa solusi pan. Akhirna make handuk ka kamari mandi santri pan ieu eta jadi.
Mangga paling mah teu anta parade eta pan kuring melak gedang tu belah kidul. Aing mah ngalah geus dialaan ti heula. Tolol pan eta. Bulan puasa Mang Nur. Tetep ka mana gedang? Cenah nu ngunduh. Tadi di sadadak jara Didi aya deui nu ngunduh PA. Nya. Heran belah dinya mah belah kaler mah aman di lembur. Ai belah dieu aman polongo teh gitu. Heran. Ya. Ka daun hui daun hui beak belah dinya mah. Lain ku santri lain teh nyaho saha boe. Bos naik daya jurigan bos naik. Bener wa meureun. Kudu make puter giling mualim. Aya harendong. Hah? Panelis. Teu nyaho eta ilmu harendong tak kudu ka mualim nurut. Bismillahirrahmanirrahim. Adu ambil aro ila faqul maratin ala mastajasina wayantiku amdan wayantikunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayantiku sarang ngomong wabinutkin wayantiku wabinutkin sarang kalawan ngomong amdan ala ngahaja walau bi ikrohin sarang sanajan kalawan dipaksa biharpa ini kalawan dua huruf intawalaya lamun tuluy itu dua huruf kama kaya perkara istajharo anu ngajohirkeun hu kana itu kaos saykhuna sa guru kami sadaya min ghairi qur'anin tinalian Quran wa zikrin sareng zikir au duain atawa doa lam yaksud anu teu ngamaksud si jama biya kalawan kabeh mujarodat tafahumi kana melesna mere paham kakauli seperti ucapan si jama liman kajama istajanu anu minta izin kabeh ka si jama piduhuli dina asub udhuluha bisalamin aminin udhuluha kana lapat udhuluha bisalamin aminin udhuluha kudu asub marane kabeh hakana surga bisalamin aminina kalawan kasalamatan aminin tur aman pain qasada kalamun ngamaksud si jama al qiraata kana qiraat au zikri au zikra atau zikir wahdawana nyorangan ana zikir au matambih atawa sertana ngelingan lam tabtul maka teu batal itu salat wa kaja sareng tanya kitu in utliqo alama qalahu jami lamun dimutlakeun kana perkara anu ucar kana itu mah jamun mutaqaddimun sakumpulan ulama mutaqaddimin lakin tetapina alaji anu fit tahqiqi dina kitab at-tahqiq wa daqaiq sareng kitab ad-daqaiq al-butlanu ari bata wa wana itu qaul al-mutamad eta qaul mutamad wa tati sareng bakal datang haji suari naon ieu surah al-arba'ati anu 4 fil fathi dina patah alal dina ngabukakeun alal imami ka imam bil qur'ani kalawan Quran awi zikri atau zikir wa fil jahri sareng dina bedas bin takbiril intiqali kalawan takbir intiqal minal imami ti imam wal mubaligi sareng mubalik Allahu akbar wa tabtulu biharfaini Allah
Can anggeus Mang Tobing ngajelaskeun perkara anu ngabatakeun kana salat nya. Tunduk tuh bah. Lakan undutan bah. Sabar ya bah. Jadi bawa apa sekelas Amil Nurdin ya. Jadi lamun mencok dina ngaji langsung tunduk bah. Amil Nurdin gitu tah. Amil Nurdin bojong. Ini nama wiridan sholawat teh gitu. Batu mah urang deui pindahkeun bah. Sholawat kan sok pakai batu. Allahumma sholli ala yang deui pindahkeun batu. Allahumma sholli pindahkeun deui. Kukuring geus pindahkeun deui ka dieu. Ih panceun nanti dulu bawa batu. Bari ieu sebab teu sah. Sholawat lagi. Ya. Itu bah. Ta ayeuna kamari lamun gerak leuwih ti 3. Ayeuna paladur sadayana nya kitu. Heeh. Nu ngabatakeun kana salat teh wa binutkin. Jadi asal ti dituna wa tabtulu as-shalatu binutkin. Gitu. Wa tabtulu sareng batal. Naon salat paladur sadaya kalawan ngomong ngahajat. Ngahajat. Amdan walau bi ikrahin sanajan dipaksa urang keur salat kieu nya kari-kari kitu ditincak ke urang ambe ngomong au ajeng wow au batal nya eta biik roin atawa ayeuna si bet teu ka mana si bet teu paeh apa can datang eta si bet ka mana eta nya keur salat ye ayeuna susawi ku si Mikdam nya dikorek-korek ceulina jadi batal dipaksa pan kadang-kadang eta urang sokan kagugu eta Pak salat aya kaguguan eta kumaha lamun ieu salat teuing si ato eta sok kagugu ieu maca Fatihah mana tukangan maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim bismillah tukangan baca babarengan mangkaning di dieu tah gigireun keur jadi imam eta keur jadi imam ge jadi seuri ceuk ieu atuh jadi imam aya 2 hah atuh keong kadang-kadang teu katahan jadi amun naon sari batal hah batal lu baca eta mah lain 2 huruf pa eta mah nya bihar pa ini kalawan 2 huruf gitu intawalaya lamun tuluy lamun sahuruf mah berarti teu teu paladur sadaya lamun teu ngahaja nya kama stajharahu seperti perkara anu geus ngajohirkeun sa guru urang sadaya loba ya dina palebadi mah anu kadang-kadang jelema salatna batal seperti dehem ka aya di ditu ngadehem lamun lain dina makom Fatihah jeung dina rukun kauli ngadehem ieu ngabatakeun salat ieu loba kadang-kadang dina ayeuna urang ngadehem dina lain waktuna seperti ge keur ka aya asa kabahas nya jadi kan misalkan orang tersebut 2 kali batal itu. Komo lamun aya parawan mah budak, aya parawan aya santriwati keur salat, urang ayeuna batal jasa eta. Hah? Ulah kananya. Keke kabahas eta bersin batuk kabahas. Kewae Pak, teu aneh lamun bahasa ieu nama. Nya, sebab loba ieu anu kitu ningali kana pikih ieu jelema salatna duka teu nyaho duka kumaha ai palabaga garu mah gerak kamari aya istirorian ai palaba ieu mah hese ieu palabah ngomong apa nya ya kuduna ngaji teh horenganan kieu bah horenganan kudu ngaji maka abah kunaon kamari bah muriang oh berarti keur diampura dosa bae eta nya
kama stajaru sayuna seperti anu geus ngajoikeun guru kami sadaya. Asa ngomongna tina lian Quran jeung zikir. Lian Quran jeung jadi lamun ngomongna adalah Quran, niat maca Quran eta teu batal. Au doain atawa doa. Lam yaksud anu teu ngamaksud biha kalawan eta Quran nya kalawan eta kabeh zikir doa Quran zikir doa mujarodit tapahum mere paham kabatur seperti ayeuna aya jelema minta izin dina asub nya dina asub ka imam assalamualaikum niat manehanana maca kabeneran manehna keur salat keur maca Quran cek manehna ge niatna maca Quran lain di ta'assub lamun ngamaksud di ta'assub eta batal. Udkhuluha bisalamin aminin. Tapi manehna niat maca Quran teu batal. Tapi lamun ngamaksud udkhuluha bisalamin aminin niat supaya asup. Niat supaya lain niat maca Quran. Deui 3 kali udkhuluha bisalamin aminin. Udkhulu conge sama. Eta mah batal. Jadi seperti ge ieu na ieu keneh ya. Seperti ge. Kuring maca yana ge. Nya maca sabihis. Aturan qad aflaha man tazakka. Jadi qad aflaha man zakaha. Nya cek bawabda qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih maca Quran kan lamun abah niatna ngabejaan ka kuring abah batal tapi niatna kudu ayeuna niatna maca Quran eta teu batal paham teu jadi lamun niatna ngabejaan umpama meles ngabejaan pala dosa tambih mepelingan eta hukumna batal. Maka kabudak kade budak lamun ayeuna jelema poho niatna ngan saukur tambih ngabejaan batal tapi niatna kudu maca Quran. Jadi lamun maca Quran jeung tambeh eta teu batal. Lamun tambeh hungkul batal. Lamun maca Quran hungkul kieu. Anu dibacaan Quran itu teu ngarti deui. Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha bisalam naon? Kan sia bakal maca Quran yang ngasup teh. Tolong ya biduli udula bisalamin amin pain qasoda al qiraah awi zikri wadahu nya lam tabtul hiji tah faedah lamun ngamaksud paladur sadayana kana maca atawa zikir nyoranganana eta teu batal kitu nya atawa pain qasoda al qiraah awi zikri nya ma'atambi kitu lamun ngamaksud ayeuna manehna ngamaksud kana maca jeung zikir disertai ngabejaan eta ge ta naon lam tab teu batal cuman ayeuna lamun ayeuna pain qasoda paladur sadayana nya pain qasoda at-tanbih tabtul berarti lamun ayeuna ngamaksud ngan saukur tanbih hungkul maka batal. Paham tuh Pak? Mungkin paham tuh? Jadi jangan tujuannya ngabeja seperti ayeuna ge zikir ya. Ya. Aturan ayeuna mengalif tahiyat awal. Ya. Itu kalakan naik baik. Maka cek Mang Miftah teh subhanallah tujuannya kudu zikir hungkul lam tabtul. Nah misalkan diuk tahiyat wah ya gitu ai Mang Arif udang bae Allah Mang Miftah nu makmum subhanallah niatna bagus eta paling utama niatna zikir lamun zikir jeung tanbeh lam tabtul tapi lamun niatna tambeh hungkul subhanallah kok belum tolong
Aduh. Resep banget itu banyak. Aduh, subhanallah. Cek awawab jadi nyaho aing ieu. Gitu. Makanya lolobana kadang-kadang jelema teu nyaho. Allah. Lam tabdo. Wa kajain atlaqu alama qalau jami mutakbin lakin allaji fit tahqiq wa daqiq al butlanu. Nya. Nya kitu deui lamun dimutlakeun kana perkara anu kaja eta nya kitu lamun ngamutakeun kana perkara anu ngucapkeun saha ulama mutaqaddim. Lakin alaji fit tahqiq wa daqiq al butlan. Cenah. Jadi lamun ayeuna tujuanana qiraat jeung tambih menurut dina kitab tahqiq jeung adab mah eta batal. Tapi pendapat Ki Musonif tetap kitu henteu membatalkeun. Bahwa al-mutamad eta teh kaum tamat. Watati haja suar al-arba'ah engke dina kitab dina masalah patah alal imam bil Quran tegasna ngabukakeun ka imam dina masalah Quran atau zikir bil jahri bi takbiril intiqal seperti kieu. Jelema ayeuna dina ayeuna takbir intiqal tujuanana ngabejaan. Batal, Pak. Abe nyahoan ngabejaan. Udah bedaskeun nya. Allahu Akbar. Ngabeda abe nyahoan. Batal. Ya. Jadi ulah tujuanana ngabejaan geus zikir. Tambah paladur sadayana. Atawa ayeuna mubalik. Ya. Mubalik enak ya. Allah baraha huruf itu. Lam loba jasa. Nah misalkan nya salat lobaan ya di Cijerai pinuh pe Jumat. Mas Adin di dia digigir. Malim noro imam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Terus Mas Adin Allahu akbar. Tujuanna ngabeja batal. Kudu kumaha zikir. Engke eta mah aya bahasana khusus bah. Heubah, masalah bersin ke aya di luhur aya. Tu aya teh minggu hareup bah makana ngaji wae bah. Engke walau tanah nuta. Walau pitanahmu li gori ta'ajurin qiraatin wajibatin. Eta ke aya tah. Ya. Jadi masalah bersin, batuk dan lain-lain itu akan terbahas di dia. Makanya Allahu akbar loba lah kadang-kadang. Itu jelema kadang-kadang ongkos salatna teu batal goreng batal. Asa kitu mudah-mudahan sing ageng manfaatna khusus